Gas, udah loba omong, cek Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana ka Mekah. Mah, eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Sirik naon tuh didian. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah, adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge, rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Nah, sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang, berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumet, hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin nah musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem. Sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut, jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut, jah heueuh atuh komo aing ame kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad, wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon nabaab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadegeus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima, walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aku Tuhan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bagaimana mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tamah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin,
nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teh ditarima teh batu urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta yadaka ma laim basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae da kuramah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin.